Ramana teh Abdul Aziz. 2 tahun yang lalu saya baru tahu. Di mantan santri Mufassirin yang sekarang mukim di Mesir. Anu akhirnya ngirim kitab Gabi. Kitab Naya. Ya. Iya kitab Irsyadul Ibad. Mu'alifna sami, sareng mu'alifatul Mu'in. Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Bukan bin Abdul. Dibaca aku ambil betna. Nih. Nasa'a halaman 18. Nasa'a bi usrati ilmin wa fadlin faqara'a. Mu'alif maca ala walidihi bapakna Walid Al-Karim As-Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi mu'alif berguru sorogan langsung karamana anu namina ramana teh Muhammad Al summa ala ammihi beres sorogan karamana dilanjutkan sorogan guguru kapamanna nyaeta As-Syekh Abdul Aziz. Nah ini summa ala ammihi As-Syekh Abdul Aziz. Waqad wahama, jadi dijelaskan al-katsir, banyak orang salah sangka fi nisbatil muallif ilaihi. Banyak orang salah sangka nganasabkeun muallif ka Abdul Aziz. Was-shawabu nu bener kama nabbahna annahu ammuhu la waliduhu. Paham? Ini jelas ibu. Was-shawab annahu ammuhu la waliduhu. Seperti beberapa pendapat namina Rama Nabi Ibrahim satu tukang nyeun patung teh Azhar. Itu kan ada sebagian pendapat bahwa Azhar itu lain ramana Nabi Ibrahim, tapi itu adalah pamannya. Tapi masyhurnya kan ramana Nabi Ibrahim. Nah, seperti itulah kira-kira. Memedar kitab benar kenal atau binna. Jadi Zainuddin bin adapun ayeuna Abdul Aziz itu adalah pamannya. Beres perkenalan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Danten ngawas tilu sesi malam jam 8 dugikeun ka jam 12, pagi jam 7 sampai jam 11, siang jam 2 dugikeun ka tabuh opat. Setiap sesi di akhirna aya tanya jawabnya. Malam tanya jawab dialog sajam, pagi sajam, sore 30 menit. Awal dibacakeun heula makna Jawa, kemudian disurahkeun Sunda, sesana tanya jawab, ngobrol, tong areraan, tong ngomongkeun di tukangeun, teu arti ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawiti ingsun kalawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat.
Ar-Rahimi kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Pikri aya pikri pik. Mana pikri? Pikri. Mana pikri? Dilebat. Pikri. Pik. Budak panggedena ya mah budak panggedena. Doakeun sing buru-buru tamat keur tahfidz Quran. Beres pasaran ayeuna rek pindah ka Gus Baha. Di Naruan diantarkeun ku abdi beres pasaran. Loba dicoblong loba ting ahli fikih. Nu hiji didesain ahli Quran jeung tafsir. Doakeun aminan atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi jenis puji iku lillahi tetep kagungan Allah. Al-Fattahi kang akeh ngabukane. Al-Jawadi kang banget loman. Al-Mu'ini kang nulungan alat tafakkuhi ing atase merdi paham. Fiddini ing dalam agama. Man ing wong ikhtarau kang milih sapa Allah ing man. Minal ibadi saking pirang hamba. Wa asyhadu lan nyakseni ingsun an ing setuhune kelakuan. Ikula ilaha setune kelakuan teh bahasa urang naon bahwa sesungguhnya gitu. Sesungguhnya teh domirsaan teh teman. Bahwa sesungguhnya model cara Allah inna au Allah non eta teh maknana teh eling-eling rin. Allah eling-eling eta mah makna jadul. Mana nangis pakai mana keren. Allah mohon perhatian gitu. Allah teh mohon perhatian setunya. So aya ninganan di stasiun kereta atau di bandara ini. Mohon perhatian kepada penumpang yang bernama Anu, kereta Argo Wilis akan segera diberangkatkan. Nah itu bahasa Arab datang non. Allah ke di akhirat depan ayat ngejelaskan tentang keterangan naon ngaranan budak ngaran Muhammad. Salah sahijina bakal menang syafaat di akhirat jelema nu ngaranna Muhammad. Budak abdi kabeh hayang ngaran Muhammadan. Muhammad Fikri, Ahmad Baza, Ahmad Muhammad nami Kangjeng kan. Muhammad Faik, Muhammad Zayyad Fawaid, Muhammad Zahir Mu'tasim, Ahmad Kafa. Bieu teh geus termasuk ti pos 2, ti pos 3 bieu teh nu lalakina teh. Kabitaku keterangan eta karena kan di poe kiamat bakal aya pengumuman cenah ala man ismuhu Muhammad. Eling-eling di akhirat ya, mohon perhatian kira-kira gitu kepada seluruh warga akhirat yang mempunyai nama Muhammad dipersilahkan untuk memasuki surga. Nah kira-kira gitu loh. Ayo kita bang gitu. Doger minggir. Nungarana doger. Mikiran eta tiba heula. Keur budak ala eling-eling. Kumaha nerjemahkeunna? Eling-eling sana. Setuhune kelakuan kumaha gitu. Saya bersaksi sanyana kelakuan. Nyai ngalakukeun naon
an ing setuna kelakuan bahwa sesungguhnya gitu iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin rupane Allah syahadatan kalawan persaksian tudkhiluna kang manjingkeun opo syahadah ing kita darul khuludi ing desa langgeng kudu disurahkeun mukadimah mamang wa asyhadu lan nyakseni ingsun anna sayyidana ing setune Gusti kita rupane Muhammadan Kangjeng Muhammad iku abduhu hambane Allah wa rasuluhu lan utusan Allah sahibul maqami kang anduene derajat al mahmudi kang den puji sallallahu muga parin rahmat taklim sapa Allah wa Allah wa sallama lan maparin kasalamatan sapa Allah alaihi ing atase Kangjeng Muhammad wa ala alihi lan ing atase kulawargane Kangjeng Muhammad wa ashabihi lan pirang sahabate Kangjeng Muhammad al amjadi pirang-pirang kang agung sholatan kalawan rahmat taklim wasalaman lan kasalamatan apuzu kang bagja sopo ingsun bihima kalawan sholatan wasalaman yaumal ma'adi ing dalam dino kiamat wa ba'dulan ing dalam sawuse maca bismillah alhamdulillah sholawat lan salam fahadza utawi iki kang hadir iku sarhun sarah mufidun kang aweh paedah ala kitab ing atase kitab ingsun al musamma kang den aranan bi qurratil aini bi muhimmatid dini kalawan ngaran kitab qurratil ain bi muhimmatid din ngaran kitab itu kudu di mana yubayinu kang ngajelaskeun apa syarah al murada ingkang den karepkeun wa yutammimu lan nyampurnakeun apa syarah al mafada ing makna kang den alap paidah wa yuhasilu ngahasilkeun apa syarah al maqasida ing pirang maksud wa yubarrizu lan ngadohirkeun apa syarah al fawaida ing pirang faidah wa samaitu ngaranan sapa ingsun ing syarah bi fathil mu'ini kalawan aran fathul mu'in bi syarhi qurratil ain bi muhimmatid din nyarahan kitab qurratil ain bi muhimmatid din teu kudu dijero-jero teh mang makna mah ya lain ngaji ibtidak ya teh oh kang tuna ieu untuk ieu pahada utawi iki kang hadir ing dalam atine kemu sanep heueuh eta mah ku amang menjelaskeun atuh ieu teh rek pasaran rek ngaji mukim ieu teh mun kelas ibtidak di manaan gitu mah kelas ibtidak ya muatamat wa ana utawi ingsun iku as'alu jaluk sapa ingsun Allah ing Allah al karima kang maha luhur al manan kang akeh paring panugrahan ayya umma ing yen to nyumrambahaken ayya umma ing yen to sumrambah opo al intifa ngalap manfaat bihi kalawan syarah lil khossati kedua wong khos wong tangtu wal amatilan wong umum minal ikhwani saking pirang-pirang sedulur wa ayyus kinani lan yen to manggonkeun sapa Allah ing ingsun bihi kalawan wasilah syarah ke muswanep Ahlussunnah wal Jamaah
tawasul sih, sok tawasul, tapi entong disebut saya Zainuddin berarti NU jelas ya sebenarnya. Karena Imam Syafi'i NU, Imam Hanafi Muhammadiyah kata dia, data kunut. Ulah itu urusan organisasi sesuk dibawa kali jenengan. Ya kan Imam Hanafi teh kunut bener. Berarti Muhammadiyah cenah. Kumaha itu? Muhammadiyah jeung NU karek 1800. Dua genep NU, Imam Hanafi, Imam Syafi'i tahun 205 pupus tahun 150 Imam Syafi'i. Buruboyo aya NU Indonesia ge acan aya nanon. Wa yuskinani lan yen to manggonkeun sapa Allah ing ingsun bi kalawan basilah syarah al firdausa ing surga firdaus. Bidaril amani ing dalam desa aman. Inna wasatune Allah iku akramu karim. Leuwih mulyane zat mulya wa arhamur rahim lan leuwih welas zat kang welas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maparin nikmat ing dalam akhirat bloko. Walifu nganggit ingsun wal ismu utawi lapan ismun iku mustakun den citak den alap minas sumuwi saking masdar sumuwi wa huwa utawi sumuwun iku al-uluwu makna luhur. La minal wasmi ora saking masdar wasem. Wa huwa utawi wasmi iku al-alamatu tetenger. Kencang teh itu. Wallahu utawi Allah iku alamun isi alam, isim alam. Bidzati kedua zat al wajibil wujudi kang wajib wujude. Allah teh isim alam bagi dat nu wajib ayatna teu kaharti ku akal lamun Allah teu wujud. Wajib aklinya lain wajib syar'i. Oh jadi Allah teh wajib ayatnya. Berarti lamun Allah eueuh dosa dong. Siapa eta mah wajib syar'i. Apa ninggalkeun kewajiban Allah na eueuh? Allah teh wajib ay ceuk akal. Artina akal teu narima lamun Allah eueuh. Lain wajib terus sabalikna haram. Mun Allah eueuh doraka Allah cenah kumaha teh? Eta mah wajib syar'i eta. Al wajibil wujud anu kudu aya kudu. Teu arti mun. Tara mati jan. Penting kamari malam minggu abdi ngawas di Samemeh Sagaranten Ancayan, daerah Ancayan. Doa formalitas kiai ngaduakeun mayit teh nu paeh masyarakat pemawat atuh bang bisi kasar sok didoakeun ku kiai. Mudah-mudahan hayu urang sami-sami doakeun ieu mayit maot nasing nyanak iman anu sampurna. Rata-rata itu doa formalitas. Ngabungahkeun ahli waris. Lebih serius. Sok sia rasakeun ke murus jadi ustad sia. Komo tepati maju dina ekonomi. Yang penting ahli waris senang. Ulah gitu. Reku maha mayit bisa mawa iman sampurna. Aiti jan teu kungsi ngaji. Jawab sih. Bedakeun ke masyarakat kayak itu. Reku maha mawat mawa iman sampurna teu kungsi ngaji akidatul awam acan. Mikir sih masyarakat. Ayo
anu kungsi nu komen, oh berarti cuk akang mah cenanya anu teu kungsi ngaji tijan teh maot teh kafir. Buah gelos anu nyebut kafir ieu teh. Kumaha ieu teh aing? Aya we nu izin ka aing teh. Rupa-rupa pisan. Aing teh nyebut kafir judulna iman sam. Mawae goe amang teu ngaji tijan pokona mah aing percaya ka Allah titik. Allah percaya aya, percaya. Naon dalilna? Ah teuing mun aing percaya we. Kajeng teuing gelut pokona aing percaya. Teu make dalil. Digencet di teungeulan sugan. Allah aing percaya. Iman? Insyaallah iman. Sampurna keheulaanan. Teu ngaji tijan-tijan acan. Hayang paeh mawa iman anu Allah Gusti Agung. Nu tamat umul barohin ge sararia. Ieu jang masyarakat lain-lain jang santri ieu mah. Jang masa santri ngaji tijan leutik-leutik teuing mah. Kumaha itu? Kiai ngaji tijan tong jadi kiai tamat tijan-tijan kumaha teh jadi kiai tamat ngaji tijan unggul cablang imajak masyarakat umum hayang mawa iman sampurna jang masyarakat minimal memeh paeh tamat tijan minimal itu. Mudah-mudahan ieu mayit maot nasing nyanak Islam anu sampurna. Mawa Islam sampurna kumaha? Bab salat teu kungsi ngaji. Becusna salat nu nutur kolot. Cenah aya mawa Islam sampurna. Oh berarti cek akang mah sanes muslim. Muslim. Ih aya mah nyaho muslim. Kumaha jadi kalakah jadi kena urusan kafir ieu teh kumaha? Aya nu nangtung penting tadi karena abdi lain-lain ke pasaran unggul man abdi dina rajab mulut eta geus ngabiasakeun 30 menit saenggeus abdi tabligh mesti saya diayakeun tanya jawab jeung masyarakat ya masalah-masalah ringan nu penting tadi di Ancayan mah nu nanya teh amil zakat saya amil zakat tingkat kecamatan dapat SK. Kemudian saya meng-SK-kan lagi UPZ di tiap DKM. Tah ieu kiai DKM ieu UPZ sadayana di SK-an ku abdi. Apakah itu termasuk amil? Saya jawab 90% nu kamari jadi panitia zakat di masjid-masjid jame lain amil. Wani itu ngomong gitu mah. Moal nah teu ngarti amil teh naon ngaji na teu pede deh kumaha itu aya amang teh kok amang teh ngaji santri mufasirin ayeuna anu ngaji Fathul Muin Anda itu sudah S3 loh ngan teu pede sabab eueuh titelan jadi santri itu harus pede emang pakai kursian ku SAG pakai minder ku SPD naon minderna detail aing eta mah ayeuna sesuai ya batur SPD batur ayeuna MPA naon aing Deden Usman Ridwan MBG gitu Mang heureuy tong sok diasupkeun kana hate aya we nu baperan ya mufasirin online aya we nu baper cenah akang masa akang mah cenah ngaos teh kitu ria cenah paduli teuing kareret ya anu komen akang mah jadi ustad teh cenah ria paduli teuing kumaha can wauheun teh tawang can wauheun wah geus sesuai wa aslu utawi asale lafad Allah iku ilahun lapad ilahun wa huwa utawi ilahun iku ismu jinsin
isim jenis likulli ma'budin kedua saben-saben kang den sembah summa urifa nuli den ma'rifatkeun opo lapan ilahun bi al kalawan al wa hudifat lan den buang opo al hamzatu hamzah sumastu mila nuli den anggo opo lapad Allah bener nama kieu sumastu mila nuli den anggo opo lapad ilahun anu geus dialat nu geus dibuang hamzah na bieu fil ma'budi ing dalam kang den sembah bihakin kalawan hak wa huwa utawi Allah iku al ismu aran al a'dhamu kang agung ingdal aksar ing dalam mungguh mayoritas walam yusamma ora tau den ngaranan bihi kalawan Allah sopo goeruhu lian Allah tidak pernah dalam sejarah aya nu dingaranan Allah walau ta'annutan sanajan ngewuh teh mun kurang memaksakan kehendak dan pernah aya baheula pernah sih aya seorang perempuan melahirkan anak di ngaranan Allah detik eta kena kabentar gelap ae Warrahmanu utawi ar-rahmanur rahim utawi lapad ar-rahman dan ar-rahim iku sifatani dua sifat buniata kang den jenengaken opo sifatani lil mubalaghah kedue makna ngabangetkeun min rohima saking lapad rohima warrahmanu utawi lapad ar-rahman iku ablagu leuwih banget minar rohimi tinimbang saking lapad ar-rahim di anna ziyadatal bina krono setuhne tambah wangunan iku tadulu nuduhkeun opo ziyadatul bina ala ziyadatil makna ing atase tambah makna wali qaulihim lan krono dawuhan wong Arab rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah rahmanud dunya iku welas ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat wa rahimul akhirah lan kang welas ing dalam akhirat alhamdu utawi jenis puji iku lillahi tetep kagungan Allah alladzi kang hadana kang nuduhkeun sapa Allah ing kita aedalana tegese nuduhkeun sapa Allah ing kita ai ngaji jangan ngaji alat matu kana allazi gay hadana kang nuduhkeun sapa allazi heusi mausul atuh aid maksudna abdi teh geus ngapinter we ka amang gitu tadi nama aya dalana tegese nuduhkeun sapa allazi ing kita di hada ta'lifi maring iki-iki ngarang kitab wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linah tadia nari nampa pituduh sapa kita laula an hadana lamun ora yen to nuduhkeun ing kita sapa Allah ilaihi maring hadza ta'lib walhamdu utawi hamdun huwa ya hamdun iku alwasfu nyipatan bil jamili kalawan bagus wassalatu utawi rahmat ta'zim sholawat wahya utawi as-salat minallahi saking Allah iku ar-rahmatu rahmat al-makrunatu kang den barengan bita'zimi kalawan ngagungkeun wassalamu lan uluk salam ayat wassalamu lan kasalametan ayat taslimu tegese nyalametkeun min kulli afatin saking saben pancabaya wa naqsin lan kakurang iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kangjeng Muhammad Rasulillah rupane utusan Allah dikafati sakolaeni maring sekabehane kang den boboti loro den boboti teh di beberatan hukum ditaklif
rupane al jinni bangsa jin wal insilan bangsa manusia. Bangsa jin teh model anu garalondrong itu teh bangsa jin asupna. Wal insilan manusia. Ijma'an kalawan ijma ulama. Wa kadzalan iku kaya jin insi al malaikatu utawi malaikat. Alama netepi ing atase pendapat qalahu kang ucap ikma sapa jamun sagolongan muhaqqiqun kang ahli tahqiq. Ahli tahqiq teh ahli menyatakan masalah plus ngagoler jeung dalil-dalilna teh ahli tahqiq. Bahwa Kangjeng Nabi adalah utusan untuk jin jeung manusia, ijma ulama. Semua ulama sepakat bahwa Nabi Rasul ilal jin wal insi. Tapi aya menyebatkeun lain manusia jeung jin wungkul Nabi ge utusan ka malaikat. Ngan anu nyebatkeun bahwa Nabi termasuk utusan ka malaikat eta mah teu ijma ulama, tidak sepakat. Tapi menurut maqalahu jam'un muhaqqiqun ceuk sebagian ulama, ceuk sagolongan ulama, Nabi menjadi rasul ka manusia jeung jin itu ittifaq ijma ulama, sepakat semua ulama. Nabi menjadi rasul untuk malaikat itu hanya menurut maqalahu jam'un muhaqqiqun. Itu ijma ulama. Wa Muhammadun utawi Kangjeng Muhammad utawi lapan Muhammad iku alamun isim alaman kulun kang den alih min ismil maf'uli saking isim maf'ul al mudha'afi kang den tiklaken aen hebina mudha'af atuh mauduun kang den selehaken liman maring wong kasurat kang akeh apa hisaluhu pakertine man alhamidatu kang den puji sumya den aranan bi kalawan nami Muhammad sapa nabiyuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam bil amin kalawan saking Allah dijadihi maring embahe Kangjeng Muhammad. War rasul utawi rasul minal basar saking manusia iku zakarun lalaki hurrun kang merdeka uhia kang den pamiringi wahyu sopo ilaihi zakar bisarin kalawan ngagawa hukum syara wa umirolan den parentah sopo sidakar bitarigihi kalawan nekaaken syara wa ilam yakun sanajan ora ono ikulahu kedua si zakar Rasul teh opo kitabun kitab wala nushun lan ora redaksi risalah kayusa kaya Nabi Yusa alaihi salam fa ilam yu'mar lamun ora den parentah sapa si zakarun bitabligi kalawan nekaaken panabiyun mangka iku ngaran nabi war rasul utawi rasul iku afdalul langkung utami minan nabi tinimbang saking nabi ijma'an kalawan ijma ulama wasoha soheh opo khobaru anna adadal anbiya kabar setuhune bilangan nabi alaihim iku tetep ing atase anbiya assalatu wassalam utawi rahmat ta'zim lan kasalamatan iku mi'atu alpin wa arbaatun wa isruna 124.000 cek hadis sahih bahwa bilangan nabi teh 124.000 apane alpan ewune wana ada darusulan setuhune bilangan pirang utusan iku sulusu mi'atin wa khamsata asar 315 wa ala alihi lan ing atase kula wargane Kangjeng Nabi aya aqoribihi tegese pirang kerabate Nabi al mukminina pirang kang iman min Bani Hasyim saking turunan Bahasyim
sanes Bahasim ieu mah Bahasim Asari pendiri NU wal Muthalib lan turunan Mbah Muthalib inungan keluarga Nabi teh sa aqaribuhu al mu'minun min Bani Hasyim wal Muthalib kerabat Nabi nu arariman turunan Bani Hasyim Bani Muthalib eta namina alihi keluarga Nabi wakila tapi cekil hum utawi alihi iku kullu mukminin amang iman tuh amang jalma iman lah amang keluarga Nabi cekil tapi tong aku Habib sih ya kadang aku Habib kadang aku Habib sih kadang aku Habib lain urusan jeung eta iya cekil jadi setiap jalma mukmin adalah keluarga lah kita ini keluarga Nabi man keluarga Nabi nih cekil bimakomi doa awas di namakom doa wanahwilan umpamane doa dina doa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amin nah keur ngadoa kitu alihi teh termasuk aman lain amang keluarga Nabi lain dina makom doa alihi itu lebih umum tapi ulah gara-gara kil ieu amang jadi ngaku keluarga Nabi wah tiro dan den pilih opo kil bieu bisa dibaca sabaraha hiji wah tiro waksir awis mim bisa dibaca bisa sabaraka suraya kaciri itu tamat alfiah nanti ya bisa dibaca sabaraha hiji tiro nggak bisa hanya bisa dibaca satu hanya bisa dibaca ikhtiro gak bisa dibaca uhturo lamun aya nu bisa maca ieu uhturo sajuta kontan aya ulur jeung santri mah ngobrol jeung santri cicing netizen cicing teu kudu ngomong teu bisa ieu dibaca uhturo rek dibaca uhturo kumaha wawuan sia teh dibaca uhturo teh lamun aya wawan teu kumaha dibaca uhturona karek ngarti amang lamun rek ngarang kitab hegae nulis wah turo amang nulis aya wawan ari ieu mah ku amang teu bisa dibaca wah turo kecuali dicoret ieu nagati ku wau beres ba model keur dina bab naat bismillahirrahmanirrahim eta teh bisa dibaca rupa-rupa bisa bismillahirrahmanirrahim 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 teu bisa kudu bismillahirrahmanirrahim bismillah Quran lah kan mana bismillah teh Quran meureun aku amang rek baca bismillah dari sukan jadi imam menikah asapang alfiahna jadi imam santri aja bismillahirrahmanirrahim aduh Quran alhamdulillahi rabbil alamin nah cenah itu rabbul alamin cenah siapa teh ngaji alfiah ngabuang mubtada sia teh gitu jadi rabbul alamin aya huwa rabbul alamin wah tuh acak-acakan atuh sia teh emang alfiah itu kan sebenarnya bukan untuk membaca kitab alfiah itu untuk ngarang kitab maca kitab cukup nepikeun ka jurumiah jeung imriti yakulu alfiah itu sudah lebih ke ngarang sebenarnya fungsi digugat ku salah sawias pasantren ahli alat nggak usah sepil-sepilan tentang statement abdi saya pernah mengeluarkan statement begini bahwa dari 1000 bait alfiah
duit 1000 teh datu pas 1000 teu. Dari 1000 bait alfiyah semua bait itu sah dimaknai seperti dikarang oleh Ibnu Malik, teu kudu diacolok-acolok. Aya anu ngamanaan kieu, contoh bil jari wa tanwini wa nidawa alwa musnadin lil ismi tamyizun hasol lil ismi heula ikut tetep kedua isim tamyizun utawi ngabedakeun hasol kang hasil apa tamyiz bil jari kalawan jar nama kita lil ismi heula. Ibnu Malik ngarang kitab bil jari heula teh. Nah ku sia diacok-acok. Aya sia Ibnu Malik mengedepankan kalimat bil jari. Mana gua amang bil jari langsung. Bil jari tetap kalawan jer gitu. Aku mah amang we teh mah amang beunana ka maran kumaha. Wat tanwini lan tanwin. Pakai kudu diacok di nomoran lil ismi nomor hiji. Ayo sia. Mau pagawean. Contohkeun lagu slang. Di malam yang dingin dan gelap sepi, anganku melayang pada kisah kita. Manaan ku amang? Anganku melayang pada kisah kita di malam yang dingin. Lain gitu, di malam yang dingin. Nah, kenapa diaclokeun kana anganku melayang? Paham tuh bang? Sika teu ngarti. Ngamanan alfiah diacok-acok tara. Masuk. Nah, maka diacok-acok. Sedangkan alfiah dari semua bait 1000 bait sah dimaknai secara tidak acok-acok. Sah dimaknai sesuai dengan apa yang dikarang oleh Ibnu Malik. Guys, oke pikiran gua mah. Buka dina Ibnu Aqil contoh. Bil jari wa tanwini. Ibnu Aqil apa baca? Bil jari jarun wa majrurun muqaddamun. Geus puguh ceuk dina Ibnu Aqil ge jar majrur muqad. Ai muqaddam teh heulakeun. Nah iku sia kalaka dipaneurikeun deui dina manana. Di nomoran tamyizun nomor hiji, hasola nomor 2, bil jari nomor 3. Kumaha eta amang teh sakarep-karep. Ai kitu mah lain muqaddam tapi muakhir. Di nomoran-nomoran kan ya. Paham tuh bang? Gak saya lanjutkan. Teu arti ngomong itu ngomong kayak teu arti ngomong. Ini netizen tuh anu komen. Ustad teh cenah takabur. Heus karena lamun aing teu takabur nu disanghareupan netizen aja gak sia masalahna. Da ini netizen teh jiga sia mah ku aing moal takabur sumuhun rasana kitu tadi tah. Mun netizen balalagur mah tepat netizen akan teu balan dari ku aing takaburan. Mun teu ngaji online mun jebuk moda jiga amang abdi biasa kan tadi ngobrol manal ya kan mustamena eta loba nutup balan ya teh. Pimakom doanya alih teh pimakom wahtirolan dan pilih opo kil li khabarin krono hadis doibin kang doib bihi ing dalam kil wajah zamalan masti bihi kalawan kil tadi sopo an Nawawi Imam Nawawi pisari muslimin ing dalam kitab Syarah Muslim wasohbilan sahabate kangjeng Nabi wahwa utawi sohbun iku ismu jam'in isim jama li sohibin kedua lapan sohib bimakna sohabi kalawan nganggo makna wong bangsa sahabat. Sahabat Nabi teh wahwa utawi sohbin
ikuman wong ijtama akang pernah kumpul sopoman mukminan hale iman binabiyina kalawan nabi kita sallallahu alaihi wasallam walau akma sanajan iku wong buta wa ghairu mumayyizin lan ora tamyiz alfaizina pirang-pirang kang bagja biridullah kalawan ridho Allah taala hale mahaluhur sapa Allah sifatun iku sifat ieu alfaizin lapada alfaizin teh sifat liman kedua wong zukira kang den tutur sapa man wa ba'dulan ing dalam sawise maca bismillah aya badama tegese ing dalam sawise maca perkara taqaddama kang narima dingin apa maminal basmalati saking basmalah walhamdalati lan hamdalah wassalati wassalam lan sholawat salam alaman ing atase wong dzikira kang den tutur sapa man fahadzal muallafu mangka utawi iki kitab kang den anggit al hadiru kang hadir dihnan ing dalam ati itu geus tah itu bisi tadi hadza utawi iki kang hadir ka itu geus tah ayat tah iku mukhtasarun kitab kang den ringkes kitab simpel itulah mukhtasar qala kang kidik opo labduhu lapade mukhtasar wa kasuran akeh opo maknahu maknane mukhtasar minal ikhtisar den alap saking lapad ikhtisar fil fikih kang tetap ing dalam mertelakeun ilmu fikih huwa utawi fikih lugatan ing dalam mungguh bahasa iku al-fahmu faham wastilahan lan ing dalam mungguh istilah iku al ilmu pengetahuan bil ahkami kalawan pirang hukum asyariyati kang bangsa syara al amaliyati kang bangsa pengamalan al muktasabu sifat al ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati al muktasabu sifat al ilmu kang den alap min adillatiha saking pirang-pirang dalil ahkam at-tafsiliyati kang bangsa perinci wastimdaduhu utawi sumber fikih kan loba nu anti fikih loba nu anti kitab tu kuning mari kita kembali ke Quran dan hadis kumaha teh mari kita kembali Quran dan hadis jang maneh kembali teh sabab sia mati kamari ngacapruk ai urang rek kembali ti mana udah urang mati baheula ge teu kaluar tina Quran jeung ari eta cenah kitab fikih naon ieu fikih teh tina Quran jeung kumaha ari amak teu ngarti aing pasti mdaduhu utawi ayeuna sumber fikih pengalapan istimdad itu panggonan pengalapan sumber fikih iku minal kitab saking Quran was sunnati lan sunnah wal ijma'ilan ijma ulama wal qiyasilan qiyas abdi aya tu gaduh kitab Allah namina Allah mazhabiyah nama kitabna Allah mazhabiyah sekte anti madhab ya saya punya kitabnya sih. Sekte anti madhab itu termasuk bid'ah yang paling merusak agama sekte anti bid'ah orang yang anti bid'ah orang yang anti mazhab sekte anti mazhab Allah mazhabiyah itu sekte anti mazhab ulangi Allah mazhabiyah artinya apa sekte anti mazhab orang yang mengajak Anda untuk tidak bermadhab gerakan kembali Quran dan sunnah itu sejatinya dia sedang mempengaruhi Anda, sedang mengajak Anda untuk bermadhab ke dia.
contoh anggaplah abdi nu anti madhab abdi rek naon sia teh make kudu ngamadhab Syafi'i langsung kana Quran jeung hadis abdi ngajak kitu contoh cek amang teh nyaeta abdi mah teu bisa langsung kana Quran hadis teh teu ngarti acan cek batur teh cek orang awam ujung-ujungna kumaha udah ikut saya saja cek loh kok jadi ikut anda ya kan saya mah menggali dari Quran dan hadis Imam Syafi'i emang di mana ada itu sekarang itu hampir gak mungkin lain hampir deh itu mungkin jalma ngerti agama langsung Quran hadis itu mungkin tanpa bertaklid tanpa berhadap itu mungkin mual bisa salat mual kumacara namang salat awas tong bermadhab kumacara na salat mimitina kuma nya niat sia nyaho niat di mana sih mulai tahu cenah hadis innamal a'malu binniat kumaha niatna cenah niat salat teh cenah teu bisa kan ngajelaskeun tentang fardiyah qasdul fi'li ta'yin geus moal bisa wastimdadu wa qiyas wa faidatu utawi faidah ilmu fikih naon faedahna ngeras semangat iku imtisalu awamirillah nah mang faedahna ilmu fikih teh mah anut pirang-pirang perintah Allah wajtinabu nawahihi lan ngedohi pirang-pirang larangan itu faedah utamanya itu ama ngaji Fathul Muin malam ieu anu ngajelaskeun ilmu fikih faedah utamanya adalah turut tumut perintah Allah ngajauhan larangan Allah. Lamun beres pasaran Fathul Muin masih keneh kaliwat subuh berarti amang mau paedana gitu mau paedana ke eta karena sebelum orang imtisal karena perintah sebelum ijtinab karena larangan mau bagaimana orang bisa turut tumut karena perintah Allah nyaho perintah nage henteu naon nitah naon Allah rek kumaha bisa menghindar tina larangan Allah nyaho ge henteu ieu dilarang kita tahu ini perintah kita tahu ini larangan itu kan dari ilmu fikih ya kan kita tahu ini wajib kita tahu ini sunnah kita tahu ini makruh kita tahu ini haram itu kan ilmu fikih lamun teu diaji ilmu fikihna terus rek kumaha da memeh anut teh nyaho heula sanggeus nyaho meureunna daek teu ngamalkeunana itu faedah intina eta faedah intina jadi urang teh niatan penting ayeuna ngaji Fathul Muin teh hayang imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi nu disebut takwa teh ala mazhabil imami netepi ing atase mazhab Imam al-Mujtahidi kang ahli ijtihad rupane Abi Abdillah bin Idris putrane Bah Idris Asy-Syafi'i kang bangsa turunan Syafi'i rahimahu muga-muga maparin rahmat ing Imam Syafi'i sapa Allah taala wa radhiyallahu ngaridwan sapa Allah anhu saking Imam Syafi'i. Jadi ieu ngaji kitab Fathul Muin teh ngenerangkeun kitab fikih mengikuti mazhab Imam. Netizen anu teu bermadhab teu kudu ngaji ulah mau bener ngabacaan bidah unggul sih soalna bidah unggul sih masalah sebenarnya masa satu gol sih masa satu gol aya mah tegasnya pendapat sahabat kang gawe mazhab ilahi maring mak
zahaba kang gawe madhab sapa Imam Syafi'i ilai maring mah minal ahkam saking pirang-pirang hukum bil masail ing dalam pirang-pirang masalah. Wa Idris utawi Idris iku waliduhu wong tuane Imam Syafi'i. Wa utawi ayeuna Idris iku Ibnu Abbas putrane Mbah Abbas, Ibnu Utsman putrane Mbah Utsman, Ibnu Syafi putrane Mbah Syafi, Ibnu Sa'ib putrane Mbah Sa'ib, bin Ubaid putrane Ubaid, bin Abdi bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Wa Syafi utawi Syafi Mbah Syafi maksudna huwa ya Syafi iku allazi wong yun sabukang den nisbatkeun ilaihi maring allazi sapa al imamu Imam Syafi'i. Syafi itu sanes nama nama Syafi itu uyut berartinya Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi. Jadi lebih terkenal uyut kan masalah kan kudu nama meureun Imam Syafi'i teh Idrisi kudu nama karena Idris itu orang tuanya Imam Abi Abdillah Imam Syafi'i teh Imam Syafi'i teh ramana teh namina Idris teh kudu nama Idrisi kudu nama madhab Idrisi kudu nama. Nang kunaon make henteu Idris tapi ka Syafi karena yang paling masyhur di zaman itu adalah Imam Syafi'i akina. Mata anu dimunculkeun nama akina Syafi Asy-Syafi'i. Wa aslama manjing Islam sapa Syafi wa ya Syafi wa abuhu lan bapane Syafi rupane As-Sa'ib Mbah Sa'ib yauma Badrin ing dalam perang Badar dino perang Badar. Wa ulidalen lahirkeun sapa imamuna imam kita radhiyallahu anhu sanata khamsin wa mi'atin ing dalam tahun 150 Hijriah. Wa tuwfiya lan den pundut sapa Imam Syafi'i yaumal Jum'ati ing dalam dina Jumat salah Rajaba ing dalam akhir bulan Rajab sanata arba'in wa mi'atain ing dalam tahun 204. Yuswana Imam Syafi'i 54 tahun 54 tahun halo ngan sabar tahun deui berarti abdi 8 tahun deui. Wasama itu ngaranan sapa ingsun ing kitab Mukhtasar bi Qurratil Ain kalawan aran Qurratil Ain bibayani muhimmati ahkamiddin kalawan mertelakeun pirang-pirang penting pirang-pirang hukum agama. Intakhobtuhu milih sapa ingsun ing Mukhtasar wa hadza sarha lan ing iki sarah minal kutubi saking pirang-pirang kitab al mu'tamadati kang den gawe tetanggenan. Ieu teh nu diaji ku urang teh dua kitab mah nu dina kurung namina kitab Qurratul Ain nu luar kurung nu diaji ayeuna di maran ku urang namina kitab Fathul. Jadi Kiai Musonep teh ngarang kitab matan namina Qurratul Ain disarahan ku nyalira ngaranna Fathul Muin. Jadi nyarahan kitab sendiri. Nah, kitab Qurratul Ain dan Fathul Muin itu adalah kitab tukilan. Kitab tukilan itu Bang. Daya intakhobtuhu tuh. Intakhobtuhu ngalap nukil atau intakhobtuhu tuh. Kaula nukil ieu kitab Qurratul Ain wa hadza sarha jeung sarah Fathul Muin. Menang nukil ti mana ieu kitab Fathul Muin jeung Qurratul Ain teh minal kutubil mu'tamad menang nyuplik tina kitab-kitab yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Nukil tina Tuhfah, nukil tina kitab Majmu', nukil tina kitab ieu, tina kitab ieu, tina kitab ieu. Jadi ulah kitab ieu Fathul Muin nu diaji ku urang. Jadi teh Tuhan
tina kitab naon minal kutubil mu'tamadah tina pirang-pirang kitab al mu'tamadah tikang kenoden tatanggenan li syaihina kedua guru ingsun rupane khotimatil muhaqqiqin pamungkas ahli tahqiq rupane Syihabuddin Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haytami. Mata pantasnya dina kitab Fathul Mu'in ketika diucapkan qala syaihuna parantos ngadawuh guru ingsun. Saha maksudna eusina syaihuna teh saha? Ibnu Hajar. Diturutan we ku santri. Tapi Kang saur pendapat guru abdi mah cenah ai keur eta keur diskusi. Dugdeg mau we guru. Cek guru aing mah kitu. Ai guru amang saha? Mujtahid. Coba. Abdi kungsi ngobrol kieu, akak macana teu hormat ka guru teh kek kumaha teh. Aing keur dina kaayaan nyok keur diskusi model cara keur bahsul masail. Dorden dina Fathul Mu'in. Nu hiji ngaluarkeun kitab Fathul Mu'in, nu hiji ngaluarkeun kitab ieu, nu hiji ngaluarkeun cenengkeun teu kitu. Saurupun guru ge sanes kitu, ai guru sia saha? Batur mah qala saihuna Ibnu Hajar batur mah saihuna nasi teh. Setidaknya mujtahid fatwa. Ibnu Hajar itu mujtahid tarjih fi ba'dil masail. Kata mujtahid fatwa, tapi mujtahid tarjih fi ba'dil masail. Tak pantas jadi dalil qala saihuna. Amang balik dicoblok. Dodadal jeung batur. Saurupun guru ti ali tisom asaha guru sia ti ali tisom satanya naon. Saurupun guru ti ali tisom kitu amang mah eleh teh mama aing. Abdi paling teresep santri alumni ali tisom mama ngaran dewek paling teresep. Naon sih teh mama wawi. Amang aya ngaji muin, abdi ngaji muin usaha lain uwi. Nu ngaranna saha? Zainuddin. Abdi manganter kusabab abdi minang ulin dina muin geus nyaho selah nyaho jalan geus ludeng amang leleng ka halu keneh bisi ti soreda tak abdi dianter ka dieu kitu nganter nungtun teu kitu jadi tong mama abdinya. Bin Hajar al-Haytami wa baqiyatil mujtahidin lan sakerina pirang ahli ijtihad mislu Wajihuddin padane Syekh Wajihuddin rupane Abdurrahman bin Ziyad putrane Bah Ziyad Az-Zabidi aya nu maca Az-Zubaidi tapi abdi lebih ke Az-Zabidi seueur guru nu mata Az-Zubaidi. Nah kang maka kudu aya nu maca Az-Zubaidi aya nu maca Az-Zabidi model kieu atuh mang. Aya kan ulama besar dari Nusantara yang diakui dunia Syekh Mahfud At-Turmusi. Aya kitabna kan? Aya kitabna teu? Aya kitabna kan? Mahfud At-Turmusi. At-Turmusi padahal lain Turmusi. Termas itu di Jawa Tengah Termas. Dibaca ku batur. At-Turmusi salah tuh, salah. Bejakeun ka orang Arab salah gitu lian Turmusi Termas gitu. Kan beda ditulisna. Jadi dibaca aku batur At-Turmusi. Itu nama tempat di Jawa Tengah ngaranna Termas. Kok jadi At-Turmusi? Sok Cianjur. Mun amang jadi urang Cianjur jadi ulama terkenal. Ditulisna teh As-Sanjuri. Bener teh As-Sanjuri? Salah nu bernaon At-Cianjuri. Kuduna oge. Aing ngaranna Sanjuri gitu ya. Kota urang kota ya. Ngaranna Sanjuri lin. Naon? Cianjur. Nah make ku sia disebut Sanjuri gitu. Ngaran abdi hegwing jadi ulama. Contoh lamun. Kan ditulisna qala ad-didani kok didani itu. Kena didai kenapa bukan zidayanin atau kang aduene utang zidayanin pada Allah di batur mengaran dedet tulisan kan
dal ya en kan disebutan naon didayenin kana meureunnan buat teuing ku batur mah jiga kitu atuh mah jiga kitu. Radhiya muga-muga paring ngariduan sapa Allahu anhu saking dia nuduaan dia Ibnu Hajar jeung Wajihuddin wa saykhoe masayikhina lan dua maha guru ingsun. Saykhoe masayikhina teh dua guru pirang-pirang guru ingsun berarti maha guru guruna guru rupane Syekhul Islam Al-Mujaddid kang ahli nganyar-nganyar agama nganyar-nganyar dalam hal positifnya. Oh iya ahli bidah teh lain nganyar-nganyar ahli bidah siapa kumaha teh sok ya nganyar-nganyar disesuaikan dengan zaman dalam arti positif. Mujtahid rupane Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari benar. Oh aya nu ngaran Zakaria Al-Ansari mana wal imam Maulana Ahmad Al-Muzad Az-Zabidi rahimahuma muga-muga ngarohmatan ing Zakaria Al-Ansari jeung Ahmad Muzajjad sapa Allah taala wa ghairihim lan liyane kabeh geus disebut min muhaqqiqil mutaakhirin saking pirang-pirang ahli tahqiq ulama akhir. Jadi kesimpulanna kieu mah ieu teh kitab Fathul Muin jeung Qurratul Ain itu menang nyuplik tina berbagai kitab. Nyuplik tina kitab milik Syekhuna Ibnu Hajar, nyuplik tina kitab Ibnu Ziyad, nyuplik tina kitab dua maha guru kitab Zakaria Al-Ansari, nyuplik tina kitab Syekh Ahmad Muzajjad Az-Zabidi, nyuplik tina kitab-kitab ulama-ulama mutaakhirin. Cuplikan. Makana Fathul Muin itu mun cara dina dagangan mah ieu tinggal am kantun tuang teu kudu apal amang prosesna munculna fatwa munculna hukum teu kumaha teu kudu apal geus muktamidan hal yang tetanggenan alama ing atase kaul jaza makan masti bihi kalawan masopo saykhuna bihi kalawan masopo saykhol madhabi dua guru madhab saykhol madhabi dua guru madhab rupane An-Nawawi Warrabi. Fan-Nawawi nuli ayeuna kaul Imam Nawawi, Fan-Nawawiyu nuli kaul Imam Nawawi, fa muhaqqiqul mutaakhirin mutaakhirin nuli pirang-pirang ahli tahqiq akhir radhiyallahu anhu. Kieu mah kan ulama teh loba. Kita berbicara mazhab Syafi'i saja. Ulama di mazhab Syafi'i seueur. Saking ku seueurna akhirna kudu aya penyaringan deui komo nalika berbeda pendapat di antara mazhab. Di kalangan mazhab Syafi'i kaul yang paling tertinggi dina kerojehannya adalah ngaran-ngaran kaul yang disepakati oleh dua guru madhab yaitu Nawawi dan Rabi'i, maka itu kaul level tertinggi geus tong loba luak lieu eta kaul anu disepakati ku dua guru madhab siapa? Imam Nawawi dan Imam Rabi'i. Ketika Imam Nawawi dan Imam Rabi'i berbeda pendapat, maka yang rojeh adalah pendapat Imam Nawawi. Ketika Nawawi Rabi'i tidak berpendapat, maka yang dipakai adalah ahli tahqiq mutaakhir. Nah, kitab Fathul Muin ini nyuplik tina kitab-kitab anu tadi disebatkeun di mana muktamidan
alama jazama bihi saikhul madhab. Dia tetap tetanggenan cek kurang berpijak memegang teguh atas apa yang disepakati oleh dua guru madhab Nawawi Rafi. Selama ada kaul yang disepakati oleh Nawawi Rafi, maka itu yang bakal dicuplik ke Fathul Muin. Disimpan level tertinggi. Ketika Nawawi Rafi berbeda pendapat, fan Nawawiyu, maka yang dicantumkan yang Nawawi. Soal pendapat Imam Rafi kemudian disampaikan itu urusan lain. Ketika Nawawi Rafi tidak berpendapat, maka nu bakal dicuplik ku Fathul Muin famuhaqqiqul mutaakhirin. Kasar mah lah, ieu teh iklan ieu teh. Ya enggak apa-apa, Mang. Biasa iklan dah ya. Ulama baheula biasa iklan. Ahli nahwu wa nahwu aula awalan ayu lama idzil kalamu dunahu. Iklan teh hayang laku kitabna. Fikih man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wah, iklan. Alfiyah fa'iqatan alfiyah tabni mu'tin. Tapi itu wahwa bisabkin izun taftila jang pamajikan nu kahiji itu teh wahwa bisabkin izun taftila. Tetap istri pertama itu patut untuk diagungkan, bisabkin karena dia yang pertama. Nah itu wahwa bisabkin. Tapi tetap aya anu fa'iqatan alfiyah tabni mu'tin. Ya sudah. Rojian nalika ngarep-ngarep min Rabbina saking pangeran ingsun Ar-Rahman kang maha welas ing dalam dunya lan akhirat. Ayyan tapia ing yen to ngalap manfaat bihi kalawan kitab mukhtasar sapa al-azkiyau pirang-pirang wong anduene akal. Cendikiawan, cendikial al-uqala tegese pirang-pirang kang anduene akal sampurna. Wa antakirolan yen to anteng bihi sabab mukhtasar opo aeni meripat ingsun godan ing dalam isuk ay al yaumal akhir itergese ing dalam dino akhir bin nadri kalawan ningali ila wajhi maring zat Allah al karimi kang mulya bukrotan ing dalam waktu isuk wa asyalan waktu sore amin. Kiai Musannef ngarang ieu kitab Fathul Muin, ngarang kitab Qurratul Ain, punya harapan. Rojian itu punya harapan. Nawan harapan anak ngarang kitab Fathul Muin teu pira man. Mudah-mudahan ieu ngarang kitab Fathul Muin dialap manfaat ku para santri, dialap manfaat ku para tulabul ilmi. Oge abdi gaduh harapan. Cek musonep ngarang ieu kitab teh sing ngajadikeun anteng mata kaula di poe kiamat sababiah bisababihi. Wasilah ieu kitab Fathul Muin hayang papenak ningali Allah Subhanahu wa taala ke di poe kiamat. Itu wasilah make wasilah. NU. Cek amang atuh. Mudah-mudahan doa Kiai Musonef dikabulkeun amin. Babus sholati utawi ku bab sholat. Langsung ke sholat lah. Sedikit mah. Ya utawi sholat saraning dalam munggu syara'i ku aqwalun pirang-pirang kecap wa af'alun lan pirang-pirang pagawean. Maksusatun kang den tangtukeun muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kalawan takbir. Mangage ya loba nu komen netizen. Keke aya waktos tanya jawab 1 jam terakhir dari jam 11 malam. Keke netizen 3 nu di dieu ke sana. Ya dipilih secara acaknya.
muftatahatun kang den kawiti bitakbiri kalawan takbir, muftatamatun kang den pungkasi bitaslimi kalawan uluk salam. Wasumiat lan den aranan opo salat bidzali kalawan mengkono ngaran salat. Kunaon sih salat disebut si salat? Listimaliha krono ngawengkune salat ala salati ing atase makna salat lugotan ing dalam mungguh bahasa wahya utawi salat lugotan iku addu'a ngadua. Wal mafrudatu utawi pirang salat fardu al ainiyah tukang bangsa ain, fardu ain iku khamsun 5 Bikul yaumin ing dalam saben dina walailatin lan bengi maklumatun kang den weruhi anu maklum minad dini saking agama bidarurati kelawan pasti. Siapa sih yang tidak tahu sholat? Nah, itu namanya maklum bidarurah. Jalma Islam pasti nyawa sholat. Begitu ngaranna maklum bidarurah. Ada gak orang Islam tidak tahu sholat? Mual rasaan pasti nyauna. Fayak furu mongko kupur sopo jahiduha wong kang ingkar salat. Walam tajtamilan ora kumpul opo hadhil khamsu iki 5 digweri nabiyina kedwelian nabi ingsun lambi kita rupane Muhammadin kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidot lan den pardukeun apa salat Lailatul Isra ing dalam peuting Isra ba'dan nubuwah ing dalam sawise kenabian bi asri sinin kalawan kacek 10 tahun wa salasati asurin lan 3 bulan Lailatul Sab'in wa isrin ing dalam peuting 27 min Rajab saking bulan Rajab. Mubalik panitia yo bisi hayangnya Rojab naon artina ro nate rokok jimna di samsu bena ke balik meureunaan heupohoeun panitia teu mere udud ke mubalik. Walam tajib lan ora wajib apa subuh yaumitil kalailah subuh dina mengkono bengi li adamil ilmi krono ora ono weruh bi kaifiyatiha kalawan pertingkae salat. Inna matajibu pastine wajib opo al maktubatu salat fardu ayu shalawatul khamsu tegese salat 5 ala kulli muslimin ing atase saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben wong Islam. Ae balikin tegese wong baleg akilin kang berakal. Rupane zakarin lalaki au guerihi atau walian zakar tohirin kang suci. Fala tajibu mongko ora wajib opo salat ala kafirin asliyin ing atase kafir asli wasobiyin lan bocah cilik wa majnunin lan wong gondrong. Naon salah. Nah teh kamari nempo aya jelema gelo kamari buk teh gondrong maksudna teh ngan pedah geus gimbal itu maksudnya sok tuh itu mah geus loba kutuan hari amang mah paling tumila wa majnunin lan naon dia gaya trek istilah tapi istilah hukumnya tuh saya tidak bermaksud apa-apa sama yang panjang rambut enggak. Wa majnunin lan wong gondrong lain gondrong bukna lain loba kana manaeun wa majnunin lan wong gondrong aduh aing amak abdi teh kana gondrong teh sabadaran ge bejakeun emang baheula abdi keur jadi satri hayang gondrong di gunulan ku guru teu meunang gitu maksud jadi ayeuna ngeunah we gondrong nih pamuk mah aleh lan wong gangsa gae make gae tuh gae gondrong gae tinggal kanggo kerudung di lepenan sebenarnya pamuk mah aleh lan wong langsa kalor wasakrona lan wong mendem bila ta'adin kalawan tanpa pepeko di adami taklifihim krono ora ono den per dine kabeh
Sobio kapil asli sobi majnun tuh mukalaf dah karena ge gelo wala ala hayidin lan ora ing atase wadon hedwanu fasalan wadon nipas di adami sihatya kronong ora ono sahe salat min huma saking haid nufasa wala qadalan ora ono qada iku maujud alaihi ngatasé haid nufasa bal tajibu balik wajib opo salat ala murtadin ing atase wong murtad wa muta'addin lan wong pepeko bisukrin kalawan mendem wayuk tarulan den bunuh sapa al muslimu wong Islam al mukallafu kang mukallaf atau hiru kang suci haddan krono had eksekusi bidor bi unuki kalawan den penggal gulune si muslim mukallaf in akhrajaha lamun ngetoaken sapa si mukallaf ing salat ayul maktubah tegese salat fardu amidan halena jo an waktu jam'in saking waktu jamal ha kedua salat ing kana lamun ana sapa si muslim mukallaf iku kaslan kedul mak tiko diwujubiha ing dalam serta nekadkeun wajibe salat ilam yatub lamun ora tobat sapa si muslim mukallaf badal istitabati ing dalam sawuse den jaluk tobat wa alanat bil istitabah lan netepi ing atase sunat jaluk tobat layat manu ora nempuhi sapa man wong qatalahu kang mateni sapa si man ing muslim tarikus salat gitu qabla taubati ing dalam sadurunge tobat lakinnahu tetapi nek man iku ya samudoraka sapa man wayuk tarulan den bunuh sapa si muslim mukallaf kupron krono kupur intaroka halamun ninggal sapa muslim mukallaf ing salat jahidan hale ingkar wujubah ing wajibe salat palayuk salu mongko ora den adusan sapa si muslim mukallaf tarikus salat wala yusallalan ora den salatan sapa alai ngatasé muslim mukallaf wa yubadirulan age-age sapa man wong marro kang wis liwat sapa man bifaitin kalawan salat porot wujuban kalawan wajib in fatalamun porot opo faid bila udrin kalawan tanpa uzur payal zamuhu mongko wajib ing man opo alqodo ngodoan pauron kalawan sanalika qala dawu sapa saihuna guru ingsun rupane Ahmad bin Hajar rahimahullah taala guru nate apa wallazi utawi kawal yadharu kang pertela opo allazi iku annahu setune kelakuan iku yalzamu wajib ing man opo sorbu jami'i zamanihi ngengoaken sakabeh mangsane man bil kodo kedua ginawe kodo ma'ada ing dalam selagi nengliyani opo zaman ma ing barang yah taju kang butuh sopoman lisor pihi maring ngagunakeun ma maring nasorupkeun ma fima ing dalam barang labuda kang ora kena ora lahu kedue man minhu saking ma wa annahu lan setune kelakuan iku yahrumu haram alaihi ngatasé man opo at-tatawu salat tarawih salat sunat kamari ningalan tarawih kodoa dan subuh loba kenes ya obakan nanya kang tuna abdi teh gaduh kodoa dan keneh baheula keur Badung tapi ayeuna piraku teu tarawih nyarek naon ari ambang tarawih lamun lain karena era ku tatana era ku dulur emang naon cenah tambah-tambah amal we hayang dipikari ridho ku Allah nya Allah ridho keneh amang wado ku begitu dipikir-pikir mah tuh ya emang mikir sorangan ya halus
mana Kang? Alus kodo. Gede mana ganjaran anaknya? Gede kena kodo jeung salat tarawih. Kodo mah wajib, tarawih sunat. Wajib itu pangkatnya 70 tikleun. Sunat sia teu ganjaran. Oke. Ya aya wae ari aman. Wa yubadiru lan age-age sapa man bihi kalawan faid. Nadban kalawan sunnahin fatalamun porot opo faid bi udrin sabab udzur kana min koyo sare. Lam ya'tada kang ora pepeko sapa man bi kalawan naom wanis yanin lan lali kadzalik hale kaya mengkono lam ya'tada wa yusannu lan den sunnahkeun opo tartibuhu nartibkeun faid ayul faidi tegese salat kang porot payak di mongko ngodoan sapa man suba ing subuh qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur wa hakadalan kaya mengkono sak teruse wa taqdimuhu lan ngadinginaken pait ala hadiratin ing atase salat hadir layaho kang ora khawatir sapa wong pautaha ing para teh hadiroh in fatalamun porot opo faid bi uzrin sabab udur wa in khosya sanajan wedi sapa si man fauta jamaatiha ing porot jamaah hadiroh alal mu'tamadin tepi ngatasé kaul mu'tamad wa iza fatalan ing dalem nalikane porot opo faid bila uzrin kalawan tanpa uzur wayajibu